ente dek maca naon gitu ngaran sholawat ulah gancang-gancang abeh kaambe ku malaikat nu seungit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Lamun dibaca ba'da sholat 7, ba'da zuhur 7, ba'da asar 7, ba'da maghrib 7, ba'da isya 7, ba'da subuh 40. Hikmahna ya mah hikmahna bakal dibukakeun jalan-jalan kemudahan terutama rezeki. Sok geura ya eta kula di abah eta mantek teu kula maca eta bae. Ieu mah diwirid kula si beberes sabarang cilok diwirid. Mantek susah bae hirupna. Cilok diwirid naon. Kajen teuing ka dadang kos ge hutang ambalaya. Cilok diwirid. Nah maka saya terima kadeleuna teh bangun lemah beta. Tapi lamun geus katoel ge siapa dulu. Jiwa tolong berarti nyawa je sirem ge katincak paeh lah atuh lain pribahasa tuh bongkos gitu Pak sirem ge katincak ngegel eta pribahasa teu meunang dipaehkeun sia masuk haju pribahasa di lain pribahasa kita bisa sirem ge katincak ngegel deui nu mentak ulah coba-coba lamun aya awewe nyiduhan santri deui santri mah asal diciduhan we kahayangna mana tasbih kau kadak santri geus mikiran ngaji nya pelet melulu satungtung awewe eta encan sujud ka aing malah kebalik tolol ta santri aing kuduna mah satungtung aing can talal alfiah moal balik cuma lain pan alfiah mah ka mana eta jiwa santri luhur berarti eta lantaran piwalian kan santri pokoknya dicoba heula wiridana ka awewe wiridana tah lamun geus sujud ka arah wah tamat dak aing isi ieu pelet nang di mana Cisoka aju sia eta aya modalan tafsir Munir ku yang dijual ambo budak nang meulikeun bapak nang 5 tahun eta ngabsahan jual wae pakai nengan pelet gampang kitab mah tolol teh tuh santri tapi santri baheula santri gua leuwih parah ya mentek ge ka santri mah model cek kula mah santri mah model ka modelanna naon mimiti dihina ke masantren teh dihina di ortodok hei net sia ka mana mondok aing mah tuh zaman internet mondok pikir ku otak sia atuh lamun endek ge sakola mun endek ge kuliah mun endek ge ka luar negeri ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu ribet da aing meuneuleuna segala make samping kopeah beureum tas diselek ku sia eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia nah hina teh lamun nyana dihina kitu haju eureun mah santrena kandas tengahna tapi lamun deuk dibere pituduh ku Gus Jaji atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal bu sia geus teger tah berarti tah si Juned teger si Juned mondok bae tapi hatang ka pondokna mah pagon hak-hakan iraha deui sia ku aing dibales sia ku aing teh balik nyana ka ieu mah ju berangkat teh ned mondok kene gitu datang ke zaman kiraha sia eureun mondok woi teu mah zaman Ki Benen teu mah kuari mah zaman saha mah nya mondok keneh bae dihina tetep bae mondok 5 tahun 10 tahun geus bisa ku hari mah aya muludan nya nanti tah jadi MC waduh mulai geus tah kadengekeun je si Juna teh tah jam saan ngomongna nya kebeneran kori nu kunyana disebut teu datang karena kori tidak datang maka saya akan menggantikan kori tersebut MC ongkoh kori ongkoh
wah sakadaeknya nentu bismillah nage bisna di Jakarta himna di Singapura harus para jasa beres cak masyarakat jabisan ya eta si Junet tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mau'izah hasanah Kiai Syamsuddin ternyata kedatang Kiai Syamsuddin tidak datang cak masyarakat siapa ened waduh mainnya MC kula kuari mubalik geus eueuh atuh ayo geus jangan akan jadi mubalik Masya Allah luar biasa tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari batuh kade kudu ngahina teh jeung si Judet eta sasadanya sakumaha kotok jalak budak kabari bade hina bareng tek bae kadenge mulai penghinaanna lain deui tad kemana tad sial ya cek si Judet dek pondok sia tad geus tad dah bari di ustad tapi ngahina kene tetep pondok deui geus 15 tahun herang pan kadeuleu mancrit kopeahna gitu pokoknya kepala KUA meleh megunya guys legek guys saya sorban guys nancep di dia Masya Allah mulai guys parawan daftar kamari mah dihina kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan aduh darah datang ka imah bapana Junet aya aya nya gegeran dikawinkeun teu atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah toko lain di mah kula ge aya ti lokal luar maksudnya aku atuh teu bisa lempar sial cak si Junet deh aya laku kos itu aing aya deui nu belah ditu di Junet aya di umur sabaraha asal geus tanyakeun umur berarti mengarah geus aya dua genep mah ka 27 lain di imah ge atuh ja aya kunaon eta karena nyana mah mangka mana ditungtun bae sial cak Julet teh ka aing kahina keneh bae aya deui datang dah Junet aya di imah aya nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna anak kula ge di pasantren awewe geus jadi lurahna kadengena makan ngeunaheun tah kadengena ngeunaheun kan teliti heula maksud teliti ke kumaha kieu aya waktunya nama santren eta umur sabaraha kerja nama santren umur 15 tahun aju kuari jadi lurah eta ngalurahan pondok kuari umur sabaraha geus 15 tahun di pondok jumlah 30 kolot cek si Junet aing dikawin nganu kolot deui bae mulai tetep loba nu datang lain deui lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep teu pandang teu kasep lain deui hideung ku hideungna herang kapoe ngan tetap si Junet ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikan anak teh nu bawa nu bis ditanya net eceun kawin bae emang eueuh tanah lain eueuh maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih oh so amat ye atuh keur susah mah aing ge keur basi sugih ge itu diajak susah mah engke atuh barani saja aing ge susah ieu mah basi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri oh atuh lain deui mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amil magahan jurumia lain deh teu nyeun pondok lah tihang awi teu aya nu nyumbang lurah jangan kecuali besar podoli tambah kos gitu
aduh ulah ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teu kudu ieu mah moal disumbang-sumbang ulah dek dimurnikeun ieu mah sadatangna dek dimurnikeun mulai beda kategeranana lain deui teu loba geus mulai nu ngaromongkeun dah kiai kakarek jadi ustad bae geus sombong kunaon disumbang ku lurah nya mah embungeun dah moal maju tetep bae aing mah lain maju cak sia cak Allah mulai geus kategeranana lain deui aju jurig dewone wadah gas sudah dipake tah kiai kos kitu ieu manya kiai sukos kitu teh akur jeung urang kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema cada teu kapake ku jelema aing mah asal kapake ku Allah bae engke timbul sinarna lain deui mulai aya nu paeh digerok teh ditah mandian emang nasib santri mah kitu ieu nasib santri mah mulai geus mandian mungkus angkaning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna dibungkus sakumaha deuk maistri cak masyarakat kan gitu amatnya ustad mangnya ditegor tan mungkus bae si kosi ulah loba omong padahal manjana ge mikir emang salah aing ya engke di jero kubur mukana kumaha anu dimaksud teh mukana kumaha eta nu mantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorolongkeun kitu salah bantu kan kurang tepat kalau ngomong kumaha aing bae geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai geus salah aing salah aing mungkus kieu mah ieu mah teri jeung kos kieu mah biasa mimiti jadi ustad mau kos gitu ditegor ku masyarakat tadi itu emang kos gitu aya nu kitu aya nu lain kumaha maitna tuh kilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab lagi loba cara atuh mah lele ja kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek dek hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan teu gede sorangan nya gedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger